Bismillahirrahmanirrahim. Gusti urang sararea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana Ramana Gusti Abdullah ibuna Siti Aminah tiba berkena di Mekah wengi Senin tahun gajah Rabiul Awal bulana tanggal ke-12 April bulan Masehina tanggal ke-20 hari bilangan tahuna 500 cariosna 70 penambahna sareng sahiji punjulna Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ninggal cahya mening empur di bumi hurung mancur babar taya kokotoran orok lir kenging nyepitan socalir kenging nyifatan serta harum sesengitan medal Nabi akhir zaman pirang-pirang keanehan sesembahan bangsa syaitan kabeh pada karuksakan Nabi Yuswa 5 bulan geus yasa angkat-angkatan Yuswa nasa 8 bulan geus capek tangsa sauran Yuswa nasa 10 bulan yasa amang papanahan ngelehkeun budak nulian tapi taraku magungan parangina Kangjeng Nabi jatnika pinuku puji pinter tur gede kawani sabarnya kasasami beropat tahun Yuswana Nabi dibersihan manahna Nabi dibelah dadana malaikat nu melahna Jibril kadua rencangna Mikail jenenganana ngesikeun kana manahna ilmu hikmah safinuhna tuluy dada Kangjeng Nabi gancang dirapetkeun deui serta tengah raos nyeri dicapu khotamin Nabi harita Nabi ayana di lembur ibu inangna Halimah jenenganana Sa'diyah ngaran lemburna Rama Nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun basa Nabi dibobotkeun dua sasih kaungelkeun kelima tahun Yuswana ditinggal pupus ibuna tuluy dirawat eyangna Abdul Muttalib asma'na kersana Rabbul Alamin Kangjeng Nabi nu prihatin Yuswa 8 tahun yakin eyang namuli kabatin sabada wafat eyangna
Nabi dirawat uwana Abi Thalib kakasihna saderek tegas ramana Kangjeng Nabi sering pisan dicandakan negara Syam sok nyandak barang dagangan didinya teh pajeng pisah kacatur di eta negeri loba pendeta Yahudi serta pendeta Nasrani nu tepang jeung Kangjeng Nabi sadayana sasauran ieu jalma moal nyalahan pinabieun akhir zaman toret Injil geus ngibaran sifat Nabi panganggesan aya di anjeunna pisan harita loba nu iman ka Nabi ngangken panutan lami-lami Kangjeng Nabi disambat ku hiji istri dagang ka unggal negeri kauntunganna dibagi istri jenengan Khadijah putra Huwailid katelah nupang beungharna di Mekah ka Nabi kalangkung nyaah Siti Khadijah basrahan ka Nabi barang dagangan Maisarah nu ngarencangan ka Nabi purah nyarengan kacarios Maisarah teh loba pamendakna aneh ciciren Nabi nu soleh matak ngaherankeun kabeh tatangkalan uluk salam mega bodas sok mayungan jeung aya cap kanabian dina salirana pisan pamendak Siti Khadijah cocok pisan jeung Maisarah akhirna Siti Khadijah ka Nabi mundut ditikah harita yuswana Nabi salawe tahun kawarti adak-adak sugih mukti tapi tambah saeat karesepna Kangjeng Nabi ka Gusti Allah ngabakti di Gunung Hira maranti ibadahna saban wengi didinya jol kasumpingan Jibril nurunkeun Al-Qur'an kalawan dawuh pangeran Nabi didamel utusan harita yuswana Nabi 40 tahun kawarti diutus ku Allah pasti ngabarkeun agama suci anu iman pangheulana Siti Khadijah garwana Abu Bakar kaduana sahabat nu pangmulyana murang kali nu nonoman anu pangheulana iman Sayyidina Ali pisan kana bisa derek nisan jeung rijal mabelian anu pangheulana iman Sayyidina Bilal kalarsan
anu jadi tukang azab.